Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabal khitan wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi dhawit taqwa wal itmam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Sadaqallahul azim. Wa qala Ibnu Khaldun wa'lam anna ta'limal wildani al-Qur'ana syi'arun min sya'airil Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasyahidin walima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Al mukarramun wal muhtaramun segenap para alimil ulama wal asatidil kiram. Saumumna kiai-kiai anu halaladir wengi ieu. Hapunten teu diwiji-wiji ku jisim kuring, wabil khusus sepuh urang guru urang kersana Abah Haji Munir. Guru urang anu ti Perweh, guru urang anu ti Al Hijrah 1, anu ku pribados dipika hormat, guru urang anu ti Rangkas Bitung anu ti Cikeusik, sareng para kiai-kiai nu sanesna urang doakeun marugia marantena sing dipararanjangkeun yuswana anu bararokah. Wabil khusus sahibul bait kersana Ki Enceng sakaluargi anu ngajadikeun cukang lantaran diriungan urang di dieu. Muga-muga Ki Enceng ku Allah sing dimanfaatkeun elmuna, dijembarkeun rizkina, dijauhkeun tina fitnah dunia jeung fitnah akhirat, oge putrana nu parantos dicepitan sing didamel putra anu saleh. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi kana luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Wabil khusus rencang pribados Abah Jamrong. Wah teberes ya, mending tah turun lah embrek ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oge rencang pribados
bil khusus Kiai Muhyiddin menang gelarna Ki Peluh peci luhur. Orang ditanya ku kula Ki Muhyiddin kunanta peci luhur amat lumayan mun mati lampu berkat dibungkus dikadieukeun cenah. Oh gitu kan bener. Oke kori urang Kiai Pauji Kiai Romli moga-moga ku Gusti Allah sing dimanfaatkeun ilmuna. Jamaah sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ieu khitan teh amanah ti Gusti Allah. Sabab hadirin intina hirup manusia di alam dunia nyekel amanah. Saha anu ngaamanatana nu bogana, saha nu boga dunia Allah. Maka dititah kulantaran orang dititah nyekel amanat ku Gusti Allah, maka orang anu boga anu dititipan amanah teh kudu jujur pala hadirin wal hadirat. Sehingga cek Gusti Allah dina Al-Qur'an, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Deh ngaledek engenya hota malah lain deui. Lupa Ustaz Homi mah. Wah, adanya suara Ustaz Homi kok melengkang-melengking melengkung heng-heng. Masya Allah. Bu, hayang teh ibu teh boga minantu doang Ustaz Romli. Atau pulung be manehna ngeunaheun teu kudu ngamodalan deui teh mah Ustaz Pauji tabu sawarana gararaga entak eta anak urang supaya balalajar maca pan Imam Syafi'i ge kitu balajar Quran heula eta Imam Syafi'i dina manaqib Imam Syafi'i bala hadirin eta Imam Syafi'i teh dihamilkeun ku nu jadi ibuna 4 tahun asana jelema sakolong dunia teu aya sabada Imam Syafi'i nu dihamilkeun 4 tahun kudu jadi ibuna kecuali Imamuna Syafi'i radhiyallahu an. Ya Allah, mantak di dieu bisi aya urang dieu reuneuh. Nya, 1 tahun can bijil, tungguan bae 2 tahun. 2 tahun teu bijil, tungguan bae 3 tahun. 3 tahun teu bijil, tungguan 4 tahun. Tah, lamun 4 tahun teu dekeun bijil, kakarak bawa ke rumah sakit bedah. Bisi-bisi mah anak bedul jerona. Pan eta Imam Syafi'i mah hadirin ketika umuran 2 tahun ditaros ku ibuna, pan ibuna ge wali atuh. Sebab bala hadirin dina madhab anu 4 anu deket zuriyah ka Rasulullah hanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dinisbatkeun ka bapa kolotna, kaditu ka aki ka uyutna lantaran ki Syafi'i mah sahabat. Nah iya ketika dihamilkan kuno jadi ibuna, Masya Allah cek ibuna kieu ceng kasep bager nyahuan anak teh pilalakieun ja ibuna ge wali ieu iraha ieu aceng kaluar ti jero beuteung emak lain emak teu sanggup ngandung aceng lain tapi emak mah kusono hayang geura nempok beungeut aceng. Masya Allah Imam Syafi'i harita keneh jawab cek Imam Syafi'i moal mak moal waka gerakan luar ti jero beuteung emak bu eta orok mun nembalan asana mun zaman kuari aya nembal mun teu kabur indungna ge ari kitu kunaon cenah ceng kasep bager cek Imam Syafi'i jawab abdi can beres nalar Quran. Jadi Imam Syafi'i mah nalar Quran ti jero patuangan ibuna. Iyalah ulama urang madhab urang anu sangat pohara Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu. Hebat Imam Syafi'i mah para hadirin boga murid Imam Ahmad bin Hambal. Begitu indah Imam Ahmad bin Hambal Imam Syafi'i nyaba ya Allah para hadirin eta Imam Syafi'i bobo kulam hayang kaelulah dijagaan ku Imam Ahmad bin Hambal. Kitu beda jeung santri kuari Kiai HS ditinggalkeun. Atuh awas ulah sok main tinggalkan beta kiai laju lamun kiai ngariung dengekeun ya mang ya mun kiai ngariung dalekeun ku urang di bere baskom di hareupeunana atuh eta kudu ku urang ku santrina punten Mbah baskom bade dicandak ieu mah kiai balik kana kuat mau berkat santrina geus malabur ti heula haram jadah sia eta awas tah
Imam Syafi'i mah tuh Imam Ahmad bin Hambal mah begitu saret ya Imam Syafi'i nah ditungguan ku Imam Syafi'i, Masya Allah para hadirin, begitu ditungguan gugah Imam Syafi'i alhamdulillahirabbil alamin bari ngusap pamunten dijawab ditaros ku Imam Ahmad bin Hambal, punten mama tadi mama teh gugah bobo kalah kamu sapa menten bari ucapkan alhamdulillah ai kitu kunaon mama, wahai Hambali tadi nuju bobo mama kajawab 127 masalah kajawab sadayana ku mama. Masya Allah. Iyalah Imamuna Syafi'i pertama Quran hadirin supaya orang nu mata kana Quran ieu lisan teh supaya leuleus kana makhorijul huruf mah geus eta make ilmu tajwid at-tajwid lil Quran ai maca kitab mah geus teuing teu pati pasehat ge bu lamun maca pasehat mun maca ieu maca kitab kudu kumaha ilmu tajwid ripuh sapinah ge ira tamatna mantak Al-Qur'an ditajwid ai maca kitab mah teu kudu pasehat coba lamun maca Quran kudu pasehat bu faslun arkanul wudu'i sitang keburu modar ira tamat tata pasaran mantak teu kudu model marhaba eta marhaba leus teuing teu make tajwid ge marhaba baheula mah komo marhabaya panna tulisanna mah alipan coba tapi lamun eta urang make tajwid marhaba teu ngeunah mardia dia marjuki marsin ge kaasupkeun asana ye jeung marsinan atuh geus saja jaroh hareup jadah doang marsin segala aduh ya kula anu neluh doang aja beureugan kieu panggung ya aya na lepan-lepan kon abaje mun depan eta kitu pan bah kon syafi'an ya habibi eta uwa-uwa lepan kun idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun hayya coba marhaba make tajwid kun daekeun kutilana ka dituna mantak Quran heula mantak alhamdulillah ya ayeuna bari walimahan barudak khatmil Quran moga-moga anu diharatamkeun sing maranfaat ilmuna ya Allah pala hadirin wal hadirat kedeung ke urang bahas etik lamun jelema masantrenkeun anak bari Masya Allah belajar Al-Quran waduh eta ganjaranna ku puara meuni guat wallahu alam bimuradih cek Gusti Allah inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal cek Gusti Allah wallahu alam bimuradih kami geus ngangsongkeun geus nawarkeun amanat naon ieu amanat loba ulama mufassirin nyarioskeun wakila salat wakila puasa wakila munggah haji wakila zakat wakila saum katakan arkanul Islam wakila sedekah wakila ialah pendidikan anak Masya Allah diangsongkeun ku Gusti Allah ya amanat pertama kasa ka langit alas samawati cek Allah ngit mohon Gusti daek tante dia narima amanat aing naon Gusti katakan arkanul Islam salat puasa waduh eta langit nolak fa abaina ayyahmilnaha nolak teu sanggup Gusti ditawarkeun deui ka bumi sarua teu sanggupeun mi cek Allah mohon Gusti daek narima amanat aing bau boro-boro langit begini pangluhurna eueuh teu sanggupeun komo abdi ditincak coba tawarkeun ka gunung ya gunung malah luhur pan eta panguat dunia gunung nong lain si nonong nya
daek narima amanat ti aing alim Gusti eta langit bumi gunung fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha sadayana pala hadirin nolak karena amanat ti Gusti Allah ku saking berat-beratna alimen ai barang ditawarkan ka Nabi Adam wa hamalahal insan ai Adam alaihissalam ditawarkan ku Gusti Allah ka Nabi Adam ka manusia Adam daek tante narima amanat aing ari kitu kumaha Gusti cek Gusti Allah aing diantara nyeun makhluk dua diantarana hiji surga dua neraka surga jeung hamba aing anu takwa neraka jeung hamba aing nu duraka jelema diasupkeun ka surga ku rahmatna aing jelema diasupkeun ka neraka ku adilna aing insyaallah mantak urang ka surga teh lain ku amal perbuatan lamun dek make ku amal perbuatan dek make nu mana ulah aja boroning nu pinter ulah aja boroning nu bodona kiyaina gitu sanggup mun kudu ka surga kudu ku amal perbuatan waduh heh urang mah tiada hari tanpa dosa di sini dosa di sana di mana-mana nyieun hudang hees nyieun dosa endek hees nyieun endek ngaji nyieun balik ngaji nyieun keur ngaji nyieun heuy ira ibadahna teh eta ja urang mah dosa malulu atuh mata ke ulah aku ahli ibadah ulah aku ahli ilmu ulah aku ahli anu hadirin wal hadirat jang jauhan ka surga kudu ku amal perbuatan makana ka surga ku rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala jeung ku syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturipu amal ibadah urang mah ulah kitu cenah kiai jaka mikir sok salat nu mana nu ngasupkeun ka surga ibu meme sholat moekeun ranginang tengah-tengah sholat hujan jawab inget karena sholat inget karena ranginang eta Allahu akbar buar be hujan aing leeh ranginang aing sol mana nek hajatan yang kondangan anu kincek aing teh jadi mere ranginang sol mana menengah hutang aing ti sarmin deuleukeun kieu ke tanah tuh orang mah inget keneh kana ranginang tibatan kana sholat ulah kitu cenah kiai jaka mege osok puasa sugan be puasa teh nyababkeun kami ka surga kami asup ka surga nu puasa heh puasa nu mana nu ngasupkeun ka surga ja urang mah tanggal hiji keneh pabukan kot sambeja komo haji jaroma es campur es buah es gowot es dogdog es dogcer es nonde eta bah ja kuloba jasa sirup bonteng buan kelapa muda bau pokona mah geus ngejajar gogodo sepancauna ge aya bau tahu bulat tahu gepeng tahu penyon pabeuh araraya heh coba di harapan urang bala-bala tahu cek bapak kolotna jam sabaraha karake cenah basa tengah genep mangelamat aing teh isuk cenah kana naon terus atuh ngaran ge puasa tolol heh trong dur bede masjid adzan Allah encan ge datang kana bar tahu beak 16 rujak beak 2 emu itu dicok-crok ieu di haipi itu diuyup itu pot nong parah pikir ka haji hayu taraweh beteurap boro-boro taraweh cenah aing magrib ge henteu puasa nu kitu nu nyababkeun ka surga jauh heuy cenah ulah kitu kiai jaka mikir sok ngaji lah ibu-ibu aya bedaek ngaji geulangna anyar 70 gram hese urang mah nya tah cek Gusti Allah aing nyieun makhluk dua di antarana hiji surga dua neraka surga pikeun hamba aing anu takwa neraka pikeun hamba aing nu duraka meleh ieu urang dieu lembur naon ngaranna ieu babakan Bandung hayang ka surga apa tuh pan ieu calalager kabehan ngajawab mah hayang salamet hayang cilaka tuh pan teu edan jawabna mah geus lamun urang pala hadirin wal hadir hayang salamet
atau laksanakan be amanat ti Gusti Allah. Nah ieu ditawarkeun pala hadirin ka Nabi Adam, begitu diterima ku Nabi Adam ngan hanjakal innahu kana zaluman jahula. Ngan manusia mah loba ngazalim. Matak awas, ternyata teh urang ku Allah dibalangkeun ka neraka ku adilna Allah. Jadi ternyata neraka panas, suluhna menang mawa awak urang keneh di alam dunia. Mana? Deuleu nu teu salat, deuleu nu judi, deuleu nu zina, deuleu anu berebut jabatan, deuleu anu saling hasud, deuleu anu saling fitnah. Lamun paeh can kaburu tobat berarti hakikatna urang teh mawa suluh di alam dunia kana neraka jeung ngaduruk awak urang keneh. Naudzubillahi min caricing beungeun dengan neraka mah. Euy. Mangkaning eta di neraka masyaallah bu ayak hures. Kolot baheula mah nyebutna kures. Horeng eta hurais, ha leutik, ha ro ya shin, hures. Bu eta hures. Ai kolot baheula mah nyebutna eta tah. Mun salawatan teh baheula teh eta jaro aya keneh. Pakuluman, pakelemen. Kolot baheula kitu salawatan. Bigere ilmin yamal amalu mardadatan la takbal zahajal masajal ibadat jang ilmun eta tangtu eta amal nada aja kudang telok ngaji. Ya Allah hadirin eta lata leuwih susah leuwih nyari ngarasakeun di neraka. Nang hadituna kures kala jengking gagandul sana dul sana nggak jawab apa bablas aing molen dah ya urusan. Haru aing ieu nya kieu ki enceng nyuguhan jalma kieu deuk aing haru Gusti la ilaha illallah. Bu Pak eta kures geus kures we sebutannya aja kalabang kures orek kures kalabang kures eta kiai ditanya ku malaikat Jibril ya hures ila aina tadhab wa aina tatlub. Cek malaikat Jibril res non bril tiluk seuri hures mati lo melotot gak kejem nda ka mana ya dia lempang terus saha jalma nu ditokstrok ku dia cek hures khamsatu nafar 5 golongan ku kami nu bakal dicokstrok orang Babakan Bandung. Kumaha eta? Heuh bener. Kacoktrok asana ya kieu. Aduh ya Allah Gusti nu Agung. 5 golongan anu ku aing bakal dicokcok bril. Ku aing nu endek diteangkeun jeung anu dicoktrok aing parentah Gusti Allah. Kumaha eta urai kures? Eta urai kures hadirin wal hadirat panjangna baina samai wal ard panjangna ti bumi ka langit gedena wa urduhu bainal masyriq wal maghrib gedena ti masyriq dugi ka maghrib masyaallah huluna botak aya nu botak di dieu awas deh matana molotot hurung tina sana neraka kukuna para ranjang eta hures teh anak orai sujau lakro heh anakna sakitu kos kumaha sujau lakrona ya Allah
cek ures sabara cek malaikat Jibril sabara golongan ku anjeun nu dicok surak itu res hiji 5 golongan bril cenah hiji saha tarikus shalah hiji jalma nu sok ngahaja-haja nyaho kana parduna salat tapi wani-wani ninggalkeun hoyana saralat. Ieu Kangjeng Rasul Isra Mi'raj ya Allah ngusahakeun umat salat masya Allah sabab ieu salat dina jasad mah karroksi ibaratna hadirin hulu ya lamun ieu ya aya jelema ya makhluk kieu ya aya huluan aya betengan eueuh leungeunnan eueuh sukuan jelema lain atuh jelema keur liga dunia teh liga dunia pan eta di Qatar teh ceng nu maca Quran nu sapotong bener teh jelema lain jelema aya huluan aya betengan eueuh leungeunnan eueuh sukuan jelema tapi jajal ya. Aya leungeunnan aya awakan aya sukuan eueuh huluan jelema lain jajal ka dieu aya kitu nu kemana jarok cenah. Ya Allah para hadirin salat dina jasad ibarat hulu ayeuna jelema ya puasa sunnah jarang sodako jarang tapi salat can pernah ditinggalkeun masya Allah tetep eta ngaranna jelem dengekeun tok sia contohnya awas tok aing bisi lain jelema doang sia tok atuh anjing jadi mana-mana aya bae yanto awas ya jelema rajin sodako tapi rajin puasa sunnah rajin sodako waduh rajin zakat tapi tilok sholat mohon maaf can termasuk ngaran jelema ya Allah geus ieu dikhitan ge pikeun ngalaksanakeun ibadah sholat mantak dikhitan dibersihan lantaran lamun lalaki mah komo lamun lalaki kiih nu hade eta kiih lalaki ima kadang-kadang pemuda balik kanjang wer beki di mana bae geus kieu teh kalau di situ kan peletok deh mending lamun ngisang kalau diadu-adu ke jeung tiang listrik gusal cek tiang listrik lamun ngomong teh mah kadang ngomong eta cek tiang listrik naon diadu-adu ke jeung aing kajeung kumaha kitu asan aing cek tiang listrik ye nu hade mantak ulah sok kieu nangtung yurisul pakro ngawaris kana pakir eta kieu nangtung nu hade kieu jongkok ngisang ulah soki sembarangan komo eta kieu cenah dina liang-liang gegabah eta kieu dina liang-liang eta liang teh orang sayang jin nu hade masya Allah pan kita ketika Rasulullah teh uih ti Taif anu kadituna Rasul akan diisra dan dimerajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin uih di Taif orang Taif tidak iman kepada Allah pala hadirin ternyata Rasul datang ke Ma'la dongkap takabal bah masjid jin mantak aya masjid jin sabab jin beat ke Rasulullah asup Islam mantak ya kiai bisa istiqomah di imah teu boga santri terus bae istiqomah sugan orang boga santri jin geunaheun boga santri jin mah teu boga duit tah maling urang mana bae jatuh kadeuleu jin mah eta mah ade jin sayang-sayang liang-liang eta sandaja liang sirem kadeuleuna lain tah mangke heula lamun tah mah liang ibu kumaneh asana tah mah doang liang irung liang ceuleuh nya ceng bener sih bener ya Allah hadirin nu hade ulah sembarangan pala hadirin eta ketika Rasulullah panarida uih ti mana uih ti ditu ti Taif pala hadirin jeung saha jeung Zaid bin Harisah salah satu sahabat anu aya ngaranna dina Al-Qur'an 124 sahabat Rasul tidak ada yang namanya yang namanya dalam Al-Qur'an kecuali Zaid bin Harisah sahabat nu sejen aya ge Abu Bakar Siddiq disamarkeun idhuma fil ghar huma rujuna kana Rasul jeung Abu Bakar ketika di Jabal Thur tapi Zaid bin Harisah langsung namina ayat dina Al-Qur'an lebah ayat mana? Lebah ayat anu bapak-bapak jeung ibu-ibu teu nyaho teh ayatna nyahon teh ayatna
falamma qada zaidum minha wataran zawwajnakaha. Lamun aya kiai ngawinkeun cek kiai zawwajtuka menang nyokot dalilna tina falamma qada zaidum minha wataran zawwajnakaha. Lamun aya kiai ngawinkeun ankahtuka menang nyokot tina ayat fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Gitu ayana di mana eta? Ayana di pasantren di As'am'ak eueuh, di As'am'ak komo di As'admah, tapi leus teuing masing-masing jurusan. Anu badi As'am'ak bagian umumna jeung As'am'ak bagian ngitungna pan perlu matematika GB bahasa Inggris eta urang lamun ka luar negeri ditanya tak kana haji terus ka baji incu ka baji Munir ih abaji Munir ke dia mana anak turis ke Mekahna ditanya ke orang Arab bayana min aina ya Syekh jawab langsung pinter pangaruh santri ana minal jinnati wan nas pas sawan orang Mekah kabeh. Oh ya Abah Haji ngajawab wara amat segula. Itu beres deh bang. Kuasi diajak-ajak ka dia tadi itu baik. Ya Allah hadirin begitu Rasulullah datang ke mana? Datang ka ditu tuh, datang ka dia ka ma'lat ya, caket makbaro istrina Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Masya Allah Rasul papan upami mapah maca Quran baik. Ya Allah Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Tala Quran manya gati shin matak mun ngagebeun kotok neng ulah hus moal leumpang hush anjing udah si ulah si mah teu sasa kakarak ngantuk aing ngomong ulah medok-medok teuing aya santri abdi pajaro bener lain dongeng ieu mah aceng ti mana atuh apan ai kula mun ngajar tajuk ieu ba bi bu ab ib ub ta ti tu at it ut sin sa si su as is ulah bisa bis kudu kitu to ti tu ain a i u eta baturan kula ngaji jeung guru ain kurang jero ceng oe ka oe pas ka babawa bener Quran mah gati kudu talaki ieu waktu itu auto iltuut ceng tos di mana kita santai anyar tos di warung bi tos nah tos meser tomau tok cek ulah tendah gimana ya kada itu nang kayak cangcung tok jen atuh teh atuh teman beres. Ketika Rasulullah nuju maca Quran barang datang ka Ma'la rombongan jin ngadengekeun Kangjeng Rasul inna sami'na qur'anan ajaba kami mendengar Muhammad baca Quran Masya Allah begitu indah itu Quran dibaca yahdi ila rusdi fa amanna bih eta Quran nuduhkeun kana jalan anu bener fa amanna bih maka kami iman karena Quran kami iman ke Allah kami iman ke Kangjeng Nabi Muhammad ka Taif Rasulullah berangkat nu iman masyarakat Taif hadirin yang iman cuma adas doang eta adas teh orang kampung Irak kieu begitu Rasul riwayatna berangkat ke Taif lantaran di Mekah ibu teu aya bapak kolot teu aya mamang Abi Thalib anu ngabela eueuh tos maot laju istri tercinta pun pupus ngalamun Rasulullah sedih kemana hendak mengadu ibu bapak eueuh bapak kolot eueuh akhirnya Rasul punya tatagenan rek berangkat bae ka Taif sebab di Taif loba keneh dulur muga-muga ieu dulur ngabela
barang datang ke Taif beda sangkaan Rasulullah. Rasul tidak disambut dengan tola'al badru alaina, Rasul tidak disambut dengan marhaban ya nurul ain, Rasul tidak disambut dengan marhaban jaddal Husain. Rasul malah disambit, Rasul dibaledog, dibalangku batu, ku tulang onta dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan ku bapak jeung ku ibu, Rasul duaan di Taif, dikepung ku sakampung Taif, masya Allah, sehingga kepala Rasul, mastaka Rasul memar penuh dengan darah, wajah Rasul bahkan cekiji kawal soca Rasul ketutupan ku darah, jubah Rasul penuh dengan darah karena dilempar terus kurang atau dikejar Rasulullah. Ya Allah, itulah Islam, itulah perjuangan. Awak nungenah berjuang mah, hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, setiap pengorbanan banyak rintangan. Apa kata almarhum Bung Karno waktu diwawancarai oleh sang wartawarti cantik dari Amerika, Cindy Adam? Beliau mengatakan, kata Bung Karno, hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, setiap pengorbanan banyak rintangan. Kalau siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang, berjuang tidak mau banyak berkorban, silahkan tidur di bawah pohon kamboja, modar bekerletik sampai mereka baca Safinatun Najah. Eta aing ngomong gitu menang apalkan 3 bulan. Aku pakeujit ieu sumut dangdeur be pan papajuhna. Hesek. Ya Allah Rabbana Karim. Iyalah. Rasul tatagenan tadina kasa. Jadi Mekah Rasul dibaikot. Pemenang dakwah ka dieu, masjid anu ditutup, masih ditutup. Eta rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jalan, Abu Gosok, Abu Dapur jeung Abu nu sejena. Dak kepung Muhammad, paehan Muhammad, bunuh Muhammad. Rasul dibaikot, temenang jual beli jeung babaturan Rasulullah, dibaikot terus-terusan. Akhirnya Rasul punya inisiatif berangkat jeung Zaid bin Harisah menuju Taif. Sugan di Taif aya kana dulur qabilah Bani Thaqif. Ai barang datang ka ditu, waduh dikepung Rasulullah. Bisa dibayangkan ku ibu jeung ku bapak salembur ngepung Rasulullah. Akhirnya hadirin, ya Allah, Rasul lompat ke bukit-bukit, alhamdulillah diselamatkan ku Gusti Allah. Akhirnya Rasul ngalamun calik, bari kieu tah calik Rasul. Sikutna dikieukeun. Makana upami ka Taif ayeuna pan ka Bogor aya bari teh. Aya Masjid Qu', kaf waw ain. Qu' manana sikut, untuk mengenang Rasul ketika dikejar oleh orang Taif, dibangunlah Masjid Qu'. Cuma hese teh bisa sholat karena gede nangan 3 meter kali 3 meter, hanya simbolis saja jamaah karena membeludak terlalu banyak yang zarah ke Taif. Ya Allah, ngalamun Rasulullah para hadirin bari kieu naon dari cokot kurang kisah di dia. Ulah bergantung ka jelema, ulah tatagenan ka makhluk. Ketika tatagenan ka jelema nalika urang tidak sukses, tunggu kekecewaan Anda. Tim sukses contoh kau di lomba caleg, kuat eta pelang di mana-mana. Ya Allah, di rudang dosa gelap. Tanggal tangkil pacanak milih pada tanggal tangkil. Eta kula kamari kali itu tuh acara kali itu kadang kas Bitung. Oh gitu. Eta cenah bahaji di parapatan, aya cenah di dinya naon baleo bahaji, meni pahili jeung caleg. Sabeureum moja ngajajak aing mana aing itu ke dieu eueuh aing mah. Horeng geus dialaan ku eta tukang pare pake ngagebot cenah. Aya bae mah take eta mun masakeun baloke geus duruk bae eta mun geus-geusan. Eta pas dipake ngagebot. Mending mun pake ngagebot mah coba mun halang nangising teh nasusukan. Bina-bina. Atuh kari mah jeung barang kulan heula sae eta ka haji jadi dieu kula. Na mobil truk aya aing. Truk parti ngangkut kayu tadi nebakna. Hei mah aing gitukeun. Bangsa truk sakitukeun ieu. Kabina-bina ieu jelema. Rasulullah ulah bergantung ka jelema, urang ya tolong misalkan aya caleg aya calon, ulah bergantung ka tim sukses, bisi sukses tim. Bergantung ka Gusti Allah, engke Allah nu ngagerakeun kitu. Ketika tidak hasil bergantung kepada seseorang, tunggu. Masya Allah, bari ngadoake Rasul. Ialah doa Rasul di Taif. Asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati
wahawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Cek Kangjeng Rasul Gusti hanya ka anjeun abdi mengadu ibu bapak eueuh mamang eueuh dulur eueuh pamajikan eueuh dulur ge di dieu masyaallah kalah ka ngamusuhan hanya ka anjeun abdi Gusti mengadu asku ilaika du'fa quwwati lemah kekuatan abdi wa qillata hilati tidak daya daripada hinaan manusia anta rabbul mustad'afin anjeun lah hiji pangeran anu bisa dipenta tulung. Mantak santri kakarak istiqomah dihewaan kumitoha ulah wa kagera pundung tad kakarak dihewaan kumitoha tuh Kangjeng Rasul kudu dulu dikepung berlumuran darah. Ya Allah pala hadirin mejeulna keur kitu torojol be malakul jibal malaikat jibal gunung berarti malaikat penunggu gun. Iya dina badan urang sadayana pinuh ku malaikat di dia aya malaikatan ribuan malaikat di dia aya malaikat di dia aya malaikat di dia aya malaikat dina irung aya malaikat dina ceuli aya malaikat dina bahang urang aya malaikat na gado aya malaikat mantak sunnah lamun dina kitab Riyadul Badiah jeung kitab fikih nu sejenna lamun urang tos wudu sunnah ulah dikusut ieu pamenteun lamun teu aya uzur syara eta sakeclak bakal didamel ku Allah malaikat anu mana eta malaikat ngadoakeun ka jalma nu gaduh wudu kitu ibu kahartos heuy kaharti menang pan ilmu hiji ulah dikusut ulah dicecepan nya komo nu janggotan maka dieu pan bu ieu di jaro pinu sabaraha keclak pan eta ribuan keclak mata kata nu janggotan mah lamun geus ngalaudu cecelakapan beudut mau malaikat doang eta aya kulobanya rangsang doang benar. Ya Allah hadirin wal hadirat akhirna para jamaah sadaya cek malakul jibal kieu cek malaikat penunggu gunung kieu wahai Muhammad kami tengeuna hei Muhammad geura tunjuk cek malaikat gunung mana nu panggedena di kota Mekah ku kami ditimpahkeun ke orang Taif. Ya Allah lamun harita kedudukan urang deh Pak Haji Jaro Abah Haji Encuk nya Kiai Haji Munir aya nu ngahina ka urang nu nyeri aya torojol malaikat misalkan hei Kiai Haji Endang gunung mana geura tunjuk di Indonesia nu panggedena ditimpahkeun ka urang biduang nu daregeul teh contoh ieu pas urang nunjuk hiji gunung Kelud dua gunung Semeru tilu gunung Merapi pan kitu urang mah ya Allah tapi kumaha Kangjeng Rasul ya Allah ku mulia-muliana Kangjeng Masya Allah pala hadirin cek malaikat geura tonjok Muhammad gunung mana nu panggedena di Mekah nek ditimpahkeun ku kami ka orang Taif sebab orang Taif geus ngahina geus ngarogahala ka anjeun apa jawaban Rasul ulah malaikat karunya kalah ngadoakeun Rasulullah asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a muga-muga Gusti ngaluarkeun tina tulang tonggong orang-orang Taif man ya'budullaha anak incu orang Taif muga-muga sing kabeh nyembah ka Gusti Allah wala yusyrika bihi syai'a jeung ulah musyrik ka Gusti Allah. Alhamdulillah doa Rasul diijabah akhirna orang Taif ayeuna 100% Islam. Apa artinya? Geus urang ge lamun dinyeri ku batur ulah didoakeun teu bener doakeun mah bener bae ngan aing macan bisa jahnek bae kadang-kadang eta ajelema nu nyerikeun ka urang dibere enak teh mah abi can bisa lah tapi usahakeun da Rasul mah marentana sae atuh mantak can disebut gagah jelema mun can sedekah ka musuh bisa teh sedekah ka musuh jajal urang can disebut bager jelema can bisa sedekah ka musuh mah aya jelema nu hewaeun ka urang coba kurang sok dibere apa tilok jawab bu bere ulah tuh cenah jawabanna ge Masya Allah contoh ya jelema hewaeun ka urang aju cek baturna urang ulin yuk kayak masih eta si eta mah bager karage kuari mah teu hayang nih kokohek nih betul hayang lagi aing mah nyeri baheula aing mah nyeri 57 mulut 8 ruah kuari geus tareh puasa deui hayang aing ngatur jeung si eta
urang mah pasti gitu. Tapi Kangjeng Rasul kumaha, asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Mejeuna keur kitu hadirin Kangjeng Rasul, tadi malaikat malakul jibal penunggu gunung, aitorojol malakul ardi, malaikat ardi bumi, berarti malaikat penunggu kumaha cek malaikat penunggu bumi, wahai Muhammad malaikat penunggu gunung ditolak ku anjeun, tapi kami malaikat bumi andai kata darah anjeun nyeclak ka bumi teu meunang ampun ku kami dibalikeun kampung Thaif. Eta Kangjeng Rasul ngabelaan musuhna bisi dijungkelkeun ieu kampung Thaif, dibuka sorban Rasul, dicecep darah terus karena badan Rasul lantaran bisi ngeclak darah Rasul karena tanah, akhirna darah Rasul ngeclakna karena sendal Kangjeng Rasul. Masya Allah, ulah cek Rasulullah malaikat ulah, Rasul kalah ngadoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Cek Kangjeng Rasul moga-moga Gusti mere hidayah ke orang-orang Thaif, sebab maranehanna ngabaledogan merangan ka abdi teterangeun bahwa abdi ya utusan Gusti. Masya Allah, keur ngalamun kitu aya hate orang Thaif nu dibalikeun ku Allah ngaranna Atabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saha cenah ngaranna? Neng, saha ngaranna? Atabah itu orang kaya di Thaif, punya kebun korma dan kebun anggur paling seueur, boga bujang ngaranna Adas. Saha cenah? Geus bosna dununganna ngaranna Atabah. Saha cenah? Ai bujangna awas bula salah denge. Ai tadi teh cenah ki zaman rangga naon eta cenah Rasul ka Thaif cenah bujang aya bos cenah si Adas. Bujangna Atabah dibalik nya. Jadi eta bujangna saha ngaranna? Adas, bosna ngaranna Deulun Adas cenah eta mah. Hei aya cek Atabah kieu Adas naon cenah bos cek urang teh mah cenah ieu kusia bawa korma nya ku dia jeung anggur bikeun tah tadi ka Muhammad. Saha Muhammad? Atuh tadi dikepung ku orang Thaif teh karunya. Geus cenah. Tapi awas dia ulah sampai kanyahoan ku orang Thaif. Muhun berangkat Adas. Gancang tadi teh patepang jeung Rasul. Cek Adas kieu eta Adas terangan bahwa eta Rasulullah. Cek Adas kieu, "Mang, ieu korma ti dunungan kami. Ti Atabah, bos kami. Mangga geradahar." Cek Rasulullah hatur nuhun. Begitu dicandak ku Adas ku Rasulullah eta korma bade dituang pasikeun ka Zaid bin Harisah bade dicandak, Rasul ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Min aina anta? Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Anjeun urang mana? Sabab ieu anjeun ngucapkeun hiji kalimat anu can pernah diucapkeun ku orang kampung Thaif. Urang mana cenah anjeun? Geus urangnya kitu, mun aya jelema barang hakan teu maca bismillah tanya, ari dia urang mana gitu. Papajuh laju ngahuap teh bismillah deui. Masyaallah. Cek Rasulullah kaula orang Mekah. Ngaran kaula Muhammad bin Abdullah. Ari anjeun saha? Cek Rasulullah kaula Adas. Orang mana anjeun? Kaula orang kampung Ninawi. Di mana itu Ninawi? Di Irak. Cek Rasulullah, oh berarti anjeun orang kampungna Nabiullah Yunus bin Matta. Adas kaget ngaranjung. Cek Adas, anjeun terang kana Yunus bin Matta? Jelas kula nyaho, sebab cek Rasulullah Yunus jeung kula dulur, Yunus Rasul, kaula Rasul akhir zaman, ialah Muhammad bin Abdullah. Adas kaget, eta Adas teh ya anak kiaina di Ninawi, ahlul kitab bapana Yahudi. Pan diterangkeun keur ngaji jeung Adas. Cek bapana Adas, engke aya pinabian akhir zaman ngaranna Muhammad bin Abdullah, orang kota Mekah, ciri-cirina kieu, anjeun wajib iman, anjeun bakal kapanggih wahai Adas cek bapana jeung ieu Muhammad.
Adas teu nyangka. Kenapa? Sebab Adas cicingna di Irak di kampung Ninawi, Rasul cicingna di Mekah. Sedangkan Baghdad antara Irak dengan Mekah ribuan kilo. Allah berkehendak mempertemukan Adas dengan Rasul. Adas gawe ka Taif karena Atabah jadi tukang nungguan kebon korma. Rasul berangkat ke Taif. Akhirnya papanggih Rasul jeung Adas di Taif, langsung dikecup dirangkul ku Adas. Langsung dikecup tangannya Rasul, dikecup keningnya Rasul, dicium kakinya Rasul. Hari takene Adas asyhadu alla ilaha wa asyhadu annaka rasulullah. Ta orang Taif nu iman tapi Adas iman. Berangkat Rasulullah 10 dinten di Taif anu iman. Akhirna uwih deui jeung Zaid bin Harisah. Tah terus Rasul ka Masjidil Haram. Nembe tidinya papanggih jeung rombongan jin, beat jin ka Rasulullah. Masya Allah, eta jin kabagi-bagi, aya jin Islam eta jero, aya jin kafir. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Jin eta aya anu Islam, aya anu kafir. Mantak lamun jelema aya nu kasurupan ulah sok ditanyaan. Cuman ditanyaan. Wah, ini kiber, antepkeun ujang jangan ieu. Mah kalau ditegeran kahayangna jurig mah. Ih, ulah mah santri bika anu kasurupan antepkeun. Kecuali mau sataranjang kakarak kitu keun. Ji, ieu mah kalau ditanya, nu ti mana dia, nu ti mana, nu ti mana? Aing ti kamari. Nek naon dia kadek naon, aing harna kewa kasih, kunaon aing dikihan, di mana di burian sekolah tuh sekolah SD, pada teman yang sirum, yang kasir, oh aing didinya, cek jin, waduh mana mau jengkol cekihin aja nah, waduh, nggak soalnya dia lempang ulang aku, aing mau lempang mencan diberi kopi, lo jadi yang kopi naon dia kopi na, mun ayam mau kopi kupu, mun torabika lebih hade, izin goblok nyawa kena kopi. Dibere kopi tak gara enam ku dia suruh beak diinum laju dia nggak segera lempang moal aing mah moal ka lempang lamun can dibere rokok laju dia rokok aing naon aing mah num rokok bose num rokok dalil num rokok MK eta mah rokok santri kuwari nu bau jarami bo aing eleh ku juri goreng i santri eleh ku jin laju dia aing rokok naon aing mah aing rokok Samsu mun Allah propos deui hade aneh aing mah jin nyaho kana propos segala. Ta eta lamun diadanan jin kafir lamun lempang. Lamun diadanan teh makana berarti jin Islam. Nugati ge ngubaran nu jin torek. Beuh eta mah ampunan dukun ge. Ripuh dibacakan itu atuh abageul bae kieu. Hese eta Baji Munir ngusirna. Lamun eta jin kitu mah geus ulah dijampean deui. Neangan tai kotok lantung nu medok doang coklat ya sesegan kana bibirna jeung sumutan pahit enggak cager mentak mun anu kasurupan ulah ditanyaan antepkeun be ji beres tai kotok bengeus beres akhirna orang Rasul keur sedih karena langsa nek dihibur ku Gusti Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila eta kamari akhir ka Mekah meser kitab ikhbar Mekah nyaritakeun bab Taif teh kieu terus ka Madinah naon kejadian maksudna asal muasal kota-kota Mekah ikhbar Mekah teh di dinya aya komplit sadayana ieu kula kira kenapa oh iya Rasulullah orang kieu perjalanan ka Taif teh Rabbana karim masyaallah matak di Taif untuk mengenang sejarah dibangun Masjid Adas. Nah ayat ngarendeng yang masjid ku adas ku letik adas letik ngajinya batinjuknya eta teh bisa salat deui bae untuk mengenang eta bae sejarah moga-moga urang kana nasibkeun hayang ka Mekah hayang boga duitna enggeus daftarna sana mah angin puyuh naik mancung bareng ka Binuangan ka dieu tuh haji dan baik umroh tadi begitu kan alhamdulillah barokah moga urang kabeh nasibkeun amin ya rabbal eta hadirin cek kures balik ka kures ya tadi mah iklan doang seeutik
cek malaikat Jibril nek ngejar sadia res jalma nu tilok salat nek dicok-crok wae jeung bool-boolna. Aduh cek kures lantaran manehna barang pajuh di alam dunia deuleu cenah ai parena di tongan ai laukna di alaan di laut ai kanu nyeun lauk jeung laut teu inget-inget cek kures eta lain cek ulah paeh teu percaya mah kunaon kitu tanya ka ditu bener teh atuh mangga. Waduh paladrin hiji jalma nu tilok mayana ibunya bu hayang boga minantu rajin sholat pulung dong santri bener bang je santri mabab sholat mana nomor hiji atuh ku guru nage dipagahan ye dolo usoli parto subhanya subuhnya duha cemen lagi lain deui usulina ge santri mah iya saralatnya ibuna sholat bapana sholat anak nage kudu rajin sok mantak ke eta dina sholat mah pohara aya 8 perkara urusan dunia jeung akhirat lamun kurang dikaji tobat kabagi-bagi aya tobat harian aya tobat mingguan aya tobat bulanan aya tobat setahun sekali aya tobat seumur hidup sekali. Mana tobat harian sholat jelema tukang tobat sapoe sapeting 17 rakaat berarti eta jelema tukang sholat berarti tobat sapoe sapeting 17 ka sok tinggal ku ibu urang kaji Rabbik firli warhamni wajburni tilu wah wa'a wa'fu sabaraha perkara heuh cek ge 8 para perkara yang tadi kan ya biasa mah tilok ngitung kumaha gitu dangukeun ku ibu Rabbik firli moga-moga Gusti ngampurakeun dosa abdi dosa anu gede dosa anu leutik dosa anu karasa dosa teu karasa dosa anu samar dosa anu jelas hampurakeun Gusti sadayana dosa jelema dihampura dosa mah ngeunaheun ka Rabbik firli warhamni moga-moga Gusti mikarunya ka abdi di dunia jeung di ih jelema nya dihampura dosanya dikarunyaan ku Gusti Allah ngeunaheun wajburni Rabbik warhamni wajburni moga-moga Gusti nutup kana kasusah abdi ya Allah Gusti susah amat ya hirup ya Allah tutup kasusah abdi ya Allah Gusti salaki ngomen layangan bae ya Allah sekolot ngomen layangan bae ya Allah Gusti masyaallah tutup kasusah abdi ya Allah hutang abadag ya Allah hutang ya Allah hutang bang emok ya Allah hutang bang emok ya Allah hutang hayang kabayar ya Allah hayang kabayar hutang hayang kabayar atuh bayar atuh hayang kabayar nya wajburni jelma tukang salat mah ditutup ku Allah kasusahna warfa'ni moga-moga Gusti ngangkat derajat abdi di dunia jeung di eta warfa'ni warzuqni ya Allah duit ya Allah duit ya Allah salah kita usah ngalumbuk segala makburuk ya Allah duit anak genep belas ya Allah kuari kedeuna deui ya Allah Gusti duit ya Allah duit ya Allah moga-moga anak abdi anu maju sana ya Allah bener bae menang saminggu anakna dagang cilok didorong make gurobag maju terus teu mundur-mundur dijabah berarti si eta mah doana eta wajburni warfa'ni warzuqni wahdini moga-moga Gusti maparinan taufik hidayah ka jelema tukang salat mah hirup da ditungtun ku Gusti Allah berbuat sesuatu hadirin teu sembarangan dipikirkan lantaran nunggu hidayah taufik ti Gusti Allah bahkan ditunjukkeun ku Allah hidayah jeung taufikna jelema nu tukang geus eta tobat harian sarolat aya tobat mingguan poe wayana salaki tadi poe Jumat aya di Jumatan ka mana kinceng atuh pira ku ka laut aneh di mana ke masjid atuh aja ka laut meureun di mana masjidna di payeuna pira ku ka laut bang kamari baheula ulin ka imah kula baju mah kaji kitu ke di baju mantan moal bade di jalan bae atuh katabrak mobil kaji kaena anjing sabarna mah eta kitu teh bahasa balagoh sebenarnya mah doang urang kieu doang dina ibaratnya hapunten cariosan abdi bisi bilih pondok nyogok panjang nyugak sebenarnya salah nu pondok mah biasanya sok nyugak
nu panjang nyog sogok ku dia moal kacogok tapi kacu pondok nyog panjang nyug tah eta ngan eta geus balagoa kitu teh ya coba mun kieu hapunten carosan deui bisi pondok nyugak panjang nyogok teu ngeunaheun tapi pondok nyogok panjang nyugak ngan geus balago eta teh doang kieu neuk ka mana dia neuk ka Jakarta laju ngendong moal pepe naon pepe pulang pergi atuh geus pulang pergi deui atuh teu datang-datang kuduna pergi pulang pergi heula karak pulang ngan kurang geus balago eta ngeunaheun nah kemana dia ka ditu ke Jakarta laju kumaha ngendong moal pepe naon pergi pulang teu ngeunaheun pan nya ngan geus balago pulang pergi bae nyebut tita salat Jumat ari punten ari di baik di A baik di dieu baik di Nabaji Munir baik di mana sepunten rek naros ieu mah musabaat heula tangadzoran heula musabaat heula nya abah berarti warinti rasulnya bagus eta urang wayahna ngilu wiridan Fatihah 7 qul 7 palak benas 7 laju maca ilaha stulil firdausi ala baca kunaon kiai lain ustad lain ngilu wiridan jak Kangjeng Nabi ge tilok ninggalkeun kecuali dia yang modal kira kudu modal di masjid jeung kieu baca kak baca nah sebabna jalma maca nu tadi imam ngadoa Allahumma ya ghaniyu ya aminu ya mughni ya mubdi ya rahimu ya wadud aghnini bihalalik dan haramik eta bakal diampura dosa kalau ti Jumat ieu ka Jumat hareup untung tante ya bapak-bapak jawab untung nu maca tolol cicing ibu maca telu ka masjid baca nekira orang mikir nekira eta ibadah kayak deui lumayan kan itu dosana dihampura ku Gusti Allah Masya Allah bakal diraksa saminggu eta tina kalakuan maksiat atuh pan ditinya maca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafiru dzambil sematinya di dia ditambahin nanti tambahan wa amilni nanti maksud ibadah Sanawawi wa amilni muamalatal karimi wa thabbitni alan nahjil pan eta urang ngomong nama doang nu heuh ka Gusti ilahi duh Gusti pangaran abdi lastu ahlan lil firdausi kitu asal nama kaula ieu rumaos Gusti lain ahli surga jaheut cek Gusti Allah dia jangan ngaku cenah jaro lain ahli surga geus dia kudu kitu balangkeun ka neraka waduh wala aqwa Gusti di neraka mah aqwa aduh aya gempa ya la ilaha illallah 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 hai muji kabeh muji la ilaha illallah la ilaha wala aqwa tasanggup Gusti ai kudu ka neraka mah ih cek Allah dia ngabingungkeun hayang ka mana hayang ka laut wala aqwa ala naril jahim tekiat lamun kudu ka neraka tadi teh aya si kures teu ka wawa tapi kumaha gitu fahabli taubatan hayangnya diparinan tampi tobat abdi waghfir dunubi hampurakeun dosa atuh jelema diterima tobat dihampura dosa janji Allah na surga hiji jelema untuk tiokang tilok salat usaha bakal dicokcrok ku eta tah ku orai kures nu kadua geus dua bae sebenarnya 5 dua bae nu kadua anu bakal dicokcok ku orai kures al mutakallim fid dunya al mutakallim fil masjid bikalamid dunya jelma anu di masjid cacahan ngomongkeun bab dunya ka masjid ngan ngeces doang ngomeh HP tungtungna awas cek Haji Jaro yanto jeung kula ya Allah bu pak awas mun di masjid
punten Haji, punten Kiai Abajin Cuk Abaji Munir, mantak eta masjid eta pang mulyana tempat di bumi, khairul biqa fil ardi masajiduha. Mantak ieu ulama kadang-kadang mun aya akad di masjid jeung ibu-ibu campur rada kurang setuju. Mangga bae bade mah. Naon sababna? Ieu jelema kuari jarorok. Ulama pernah ngadenge nyaksian. Begitu akad beres dohor tabu 12 lewat 10 menit. Kami kadebe lapar tuh kawawa tuh datang jam 7 Masya Allah bangsa tinu hajat tak gitu kan nyan meh baik pula kuat gerenek kula ge nyan kata dulu mas kawin saling dulu comro bet dihakan kula kula lapar mana cai can dibere kue pan bangsat gitu kan makanya eta cenanya jelema darah tinggi tina akibat loba barang dahar engke heula. Entah setiap loba barang darah tinggi kadang-kadang eueuh kadaharan leuwih darah tinggi 2 jam jajal ngajedog bangsat aing tadi cai di buyur pajar aing cenah meureun nya bener eta eueuh kadaharan nih jauh bisa ke contoh kadieu mah anggur kadieu jual bolu kadieu anggur kadieu kopi itu mah geus teh geus tanya deui geus es geus naon ai kula cai herang bae jajal bangsat doang aing teu dihargaan ieu cenah. Bener langsung naik darah. Ngan insyaallah ari ubar darah tinggi mah gampang ulah sok. Iya ulah sok nangarana sok pusing-pusing. Ubar darah tinggi mah ibu ayeuna seueur minyak zaitun, meser minyak zaitun nu bisa dileut, rek sare 2 sendok, hudang sare 2 sendok leut insyaallah moal kumat darah tinggi, moal naik darah tinggi sebab laleur. Jadi nek naik ngoles di atas darah tuh. Beneran Haji Jaro gede jajal kok kalau sodan itu hayang turun darahna gampang gedor suku kuku ampak kayak turun darahna bu tanu adanya eta hadirin kieu eta barang geus kitu kieu cek eta nu batuna urang cenah salat dohor di mana kami mah kerhen ti jam 9 ngajedog akad nikah di masjid. Ya Allah, eta karek saurang atau kamu baturna eta loba. Ibu-ibu geus tilok ngelingkeun, geus tilok inget bahwa cicing di masjid teu boga pangabutuh haram. Wa yahrumu lil haidi al muqsu fil masjid. Haram pikeun jalma nu head ngecedok di masjid. Eta mah ngahadar akad di jam 9. Mantak mundek ya. Ieu rombongan besan, mohon punten ibu-ibu. Masjid ieu mah khusus. Ibu kula mah bibina ieu kula mamang nangaranna teteh iparna ari sa kula alona ari ibu kolot teh ibuna punten bu di dieu mah masjid kudu tos make satpam gitu sebab bisi aya nu head nah bila perlu ibu diperiksa heula tah asana dong ada daftar jadi DKM kula ge daek eta kitu mah pariksa heula mun teu dipariksa mohon maaf tidak boleh masuk masjid di sini kuduna mah kitu tah ieu mah kadang-kadang borewok teu ngomongkeun head ngomongkeun naon tuh nya awas nu ada ibu-ibunya mantak ibu mah punten ka surga salengkah ka neraka salengkah eta ibu hayang ka surga teu kudu tipe-tipe 10.000 rakaat haju teu kudu salat dan bener salat sunah laksanakeun puasa maca sholawat sapoe urang-urang 300 sing hade karunya hormat ka salaki kan kitu doang ibu ya pak hayang opi tayang ucu endek opi tak endek endek ucu tak endek op eta mau longpong jalan suruh itu terus hei imapan lain ya bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah mah coba bapak yang ngopi tekadana kami kernaon kolot-kolot mang saya mah di kakak jangan kali itu kunaon kuluyur besalah kina khafidatur rafi'ah ay gulana di mana tuh nyokot di alpa ulah gitu tetap izin heula ka salah nu kadua jalma nu bakal dicokcrok ku karis jelma nu tukang cacahan dunia di masjid nyacahkeun bab dunia eta jelema bakal dicokcrok
jeung bol-bol moal disesakeun kusa ku orai kures nah ieu nya geus urang muga-muga berkah walimatul khitan beuh ieu cara mah aing dihipnotis ya ku si golombrang dong ieu atau sajam setengah ieu tilok di batur mah beneran tanya aing saja yang kahipnotis ngakanan kita yang tadi emang tadi disuguhan nu beda sih tadi bubuhan eta doa dihipnotis ya ku golombrang ieu tasakiyah punten anu kasuhun muga-muga anak urang sing saroleh sadayana amin ya rabbal alamin muga-muga urang sehat panjang umur panggih jeung bulan Ramadan jeung barizki bisa ibadah amin ya rabbal alamin sakitun kapiatur Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma Allahumma hadhihi dardarullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahi taha rasulillah Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma hawlahu nafi'an lana wa liman ba'dana ila yaumil qiyamah bijahi syafi'il ummah Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina من عبادك الصالحين والصالحات من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل شر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته